wilujeng ngadangukeun. Bener kula Ki Jayaraga Jengkeling. Bagja tinemenan sabab Andika teh telah hasil lulus jadi patandang unggulan. Kula bener-bener tenyangka upama nu baris lolos tina ujian teh kawilang budak lalaki rumaja nu nyangking ilmu anu meh teu bisa dipercaya. Bagja Jang. Pokoknya mah wing geus dipastikan pasti menang Ki. Terus amun geus kieu wing kumaha ya? Nya kumaha can diumumkeun Mang euy. Omongkeun atuh Mang. Wing kitu nu menang. Kudu jelas atuh ameh ngeunahkeun hate wingna. Bener teu? Ki Jayaraga ngan ukur imut bari ngaredet ka panata acara anu diredet surti harita terus nyarita. Kadang dulur sakabeh oge para patandang anu geus gagal ngalakonan ujian ayeuna geus ka Bandungan kalawan pinuh kapastian yen anu geus hasil keluar salaku juara atawa patandang unggulan taya deui kajabati si Keling anakna Sirawing urang sambut ka unggulan si Keling yang Keling kawilang budak lalaki anu bener-bener baris jadi jago kepercayaan Ki Jayaraga. Waina kitu urang bagiakeun ieu si Keling. Hidup si Keling. Hidup si Keling. Hidup. Leungeun katuhu si Keling diacungkeun ka luhur ger surati ambal-ambalan tinggal ro tinggorowok patarik-tarik. Hidup. Atuh dah si Keling mah kabilang dulu dewek euy. Hidup si Keling euy budak hebat anak Sirawing. Cuma nyaan mangan jakalkeun teh budak teh pantes ari rupana mangan eta we ku kulitna meuni sidon Keling kitu. Panuju si Keling menang cuma nya satuju. Nyaan si Keling teh atuh incu abah eta mah. Ki Jayaraga ngacungkeun leungeun katuhuna ka luhur atuh keur surak bari tinggal ro teh jep we jempe tetela gede pisan pangaribawa pangaruhna Ki Jayaraga. Cukup. Geus teu kudu ribut teuing. Ujang Keling, luyu jeung aturan nu lumaku. Mangka ayeuna ujang bakal dibawa ka imah kula. Ayo, ayeuna mah urang init nuju ka jero imah kula, Jang. Kadi dituing rek suguhan daang mah Ki, beuteung wing geus lapareun euy menta eusil. Mani oge ningali meureunna wing naik ka luhur pasin apanan make tenaga bener teu? Teu kudu salempang, Jang. Kadatangan Jang Keling tantu sawajarna upama dihormat ku diri kula. Ayo, ayeuna urang init, Jang. Geus kitu mah si Keling harita keneh diabringkeun ku sakabeh jalma nu aya di dinya, malah si Keling make jeung diparunggu sagala rupa bari areak-eakan sapaparat jalan. Si Keling bet jadi poho we ka Ki Buyut Ireng mah. Hatena bener-bener ngerasa bungah jeung suka anu leuwih suka dipikeun hatena. Sabab kabehanana loba nu maruji kamanehanana malah ngaran Sirawing nu jadi bapana, akhirna jadi kacapangan balarea. Dumeh dirina anu ngakukeun anakna Sirawing geus nembongkeun bobesena anu hebat. Tapi ka jero imahna Ki Jayaraga si Keling dihormat ku pihakna Ki Jayaraga. Imah Ki Jayaraga tetela kabilang imah nu panggedena jeung panggedongna di eta lembur sigana teh. Teu matak aneh lamun tepasna oge lega jeung laluasa. Si Keling katingali loba luak liuk memang aya nu diteangan kumanehanana namanya ta Ki Buyut Ireng. Ningali si Keling loba luak liuk, Ki Jayaraga terus nanya ka si Keling. Luak liuk bae bet siga anu diteangan jeung Keling. Neangan saha ujang teh? Buyut Ireng na teu katingali datang ka dieu nya. Uing apanan ka dieu teh bareng jeung Ki Buyut Ireng euy. Ki Jayaraga katingali robah paromanan beungeutna. Da puguh kaget anu lain dikieuna ngaran Ki Buyut Ireng disebut-sebut ku si Keling, sabab sakanyaho Ki Jayaraga mah Ki Buyut Ireng teh jago kolot anu kawilang ngaranna kungsi sirna tina lambaran kahirupan kajawaraan. Malah geus loba anu nyangkangan ukur tinggal ngaran. Ki Jayaraga nyarita jero hatena bari neuteup ka si Keling. Nah bener kitu ieu si Keling teh nyaritana nyebutkeun datangna ka dieu teh jeung Ki Buyut Ireng. Sedangkan nurutkeun beja mah Ki Buyut Ireng teh ngan ukur tinggal ngaranna sabab nilik dina umur jeung tataran ilmu mah nu satata jeung Ki Buyut Ireng teh nyata Eyang Nur Alam. Malah nurutkeun caritaan guru aing mah antara Eyang Nur Alam jeung Ki Buyut Ireng teh kawilang musuh satu kabuyutan. Bener kitu ieu budak teh ngomongna. Kunaon maneh kana ka melong wae kawin say? Kagetnya tawa ngahina ye kawin ye. Lain ngahina Jang Keling. Ngan kula teh puguh kaget ngadenge caritaan Jang Keling anu nyebutkeun ka dieu teh jeung Ki Buyut Ireng na bener eta teh. Maneh mah teu percaya ka uing meureunanya. Kasih mang pada acara uing geus diomongkeun Ki Buyut Ireng teh aki-aki nu hidang Keling kulit teh si gawing. Kakeuh hayang ngangkat murid ka uing.
Tacan oge parat caritan si Keling. Kadenge di luar aya nu nyarita. Si Keling curing hak banget sabab jelas anu nyarita teh Ki Buyut Ireng. Da kudu leungitkeun Keling, dewek ayeuna bakal datang ka dieu euy. Maneh memang calon murid nu hebat Keling. Dewek bener-bener milu suka jeung bunga jang. Telilah katingali Ki Buyut Ireng datang asup ka jero. Nyata ka jero tepas imah kadatanganan dibarengan ku Jalur Rampang atuduanana dibageakeun ku Ki Jayaraga. Dibarengan ku hate nu kaketegan sabab tetela ayeuna mah ka Bandungan. Langsung yen caritan si Keling teh teu bobohongan sabab tetela nya bener Ki Buyut Ireng geuning anu datang jeung si Keling teh. Sanggeusna aya di tepas imah sarta silih wanohkeun jeung Ki Jayaraga harita Ki Buyut Ireng muka caritaan. Keling, ilaing tong kaget upama ayeuna dewek datang ka dieu duaan euy. Da ieu teh anak dewek Keling ngaranna Jalur Rampang euy. Kawilang anak dewek nungan hiji-hijina kabeneran manehna milu lalajo. Sarta milu bunga meureun ku ayana anjeun meunang. Si Keling ngareret ka Jalur Rampang bari nyarita. Ari anak aki-aki mah geus kolotnya. Anak maneh teh geus kolot ningan Ki euy. Ngan beungeutna siga nu galak euy. Bener jelamana galaknya Ki. Komo ka amewe mah Ki. Jalur Rampang modalang panonna ka si Keling. Tapi kituna teh teu kateterusan apugu geus diwanti-wanti ku Ki Buyut Ireng nu jadi bapana. Sangkan manehna ulah coba-coba nembongkeun sikep jeung tindakan anu kurang hade ka si Keling. Memang bener caritan ilaing jang. Taina dewek erek nanya ye ka ilaing Jayaraga. Geus wau ka ngaran dewek, lamun ilaing kawilang jago tangtu apa sarta kudu nyaho ka dewek. Ki Jayaraga manggut hormat ka Ki Buyut Ireng. Guruna sorangan kungsi nyarita yen nu ngaran Ki Buyut Ireng ngan ukur boga tandingan saurang dina lamaran kahirupan alam kajawaraan. Nyatana nur alam anu memang geus ninggalkeun pawenangan meuweuh teu nyangka upama ayeuna dirina bisa tepung labung jeung Ki Buyut Ireng. Katenan we terang mah Ki Buyut. Atuh kula nganuhunkeun pisan ku ayana salira Ki Buyut anu karasa atawa anu keur sarurumpaheun ka ieu tempat anu mung sakieu buktosna. Guru simkuring sok sering nyabit-nyabit jenengan salira Ki Buyut Ireng. Pasti Jayaraga taina dewek rek tumanya. Rek tumanya teh ka Andika sanggeusna si Keling meunang dina sayembara naon jaminan ti Andika? Sarta naon anu jadi maksud jeung tujuan bangna ilaing ngayakeun acara seperti ayeuna? Ki Jayaraga kawilang ati-ati dina cumaritana ka Ki Buyut Ireng. Ari sabab dirina ngarti yen Ki Buyut Ireng kawilang boga tahapan ajen pangarti jeung pangalaman nu leuwih punjul upama dibandingkeun jeung dirina. Ieu Ki Buyut Ireng. Kula ngayakeun ieu acara sayembara teh memang dumasar kana tinimbangan pikeun muntang akal jeung menta tulung tumari jeung anak kula anu awewe gering ripuh. Malah geus diubar aber ka mana kamendi nya dina hiji peuting mangsa kula numpi di diri hiji kamar nyata panyepen. Kula meunang katerangan anu mangrupa pituduh gaib. Yen bisa anak kula Marwati pulih cager di sabihari upama diubaran ku kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Ki Buyut Ireng katingali ungut-ungutan tanang ngabandungan dari anak keranan kana caritaan Ki Jayaraga. Si Keling ngareret ka Ki Buyut Ireng bari terus nyarita. Jadi amun kitu mah marana nu engke dititainit ka Gunung Halimun marana nya Ki. Sangok teuing wing mamun teu diburuhan mah. Ari Sugan teh nu meunang jadi juara teh rek dibere dahar jeung buruhan euy. Tenang Keling. Soal buruhan jeung kadaharan mah memang geus teu kudu dicatur deui. Ayeuna dewek rek ngayakeun deui, rek nanyakeun deui ka Jayaraga. Upama bener si Keling bisa menangkeun kembang pancawarna tur bener diubarkeun cager anak adik. Karek mere buruh naon ka si Keling? Ki Jayaraga ngabagi paneutupna ka si Keling jeung Ki Buyut Ireng. Ki Jayaraga imut bari terus ngawalon. Sabenerna kula geus ikrar Ki Buyut Ireng. Upama anak kula nepikeun ka cager deui cara bihari, upama cager kula laki tangtuku kula bakal dijieun minantu sasatna dijadikeun salaki Marwati. Anak kula anu ngabogaan hak waris sakabeh raja kaya kula, da puguh kula boga anak kan hiji-hijina. Upama anak kula cagerna teh ku awewe mangka baris diangkat jadi dulurna anak kula tur diaku jadi lanceuk atawa adina Marwati anak kula. Ngan ayeuna kula bingung sabab nu jadi patanang unggulan teh telajang Keling budak rumah jalalaki nu tacan manjing dewasa.
teu kudu bingung Jaya Raga. Antara si Keling jeung dewek eueuh bedana lantaran si Keling mah budak ini tacan manjing upama dijadikeun salakina Nyi Marwati. Jadi upama bener si Keling hasil menangkeun kembang pancawarna sarta anak Kilaing cager. Nu bari jadi salakina Marwati eueuh dikajabati dewek. Jadi dewek nu bakal jadi salakina Marwati anak Andika Jaya Raga. Lain kitu Keling. Mane mah hayang kawin deui Syaki. Nya kumaha maneh we euy, atur-atur we tah malah ari kawin teh ngeunah teu ki euy. Kawin mah acan beuki awewe euy. Nya keur maneh we bener tah mah mere lah ki euy. Ki Jaya Raga katingali paromanana jidadera roba. Sabab teu nyangka upama Ki Buyut Ireng bakal nyarita seperti kitu. Ki Jaya Raga harita jero hatena, duh, bakal jadi runyem lamun kayan kieu mah ye. Teu sangka kayan bet jadi kieu. Bet asana teh diraku teuing ari jadi anak kudu boga salaki ka Ki Buyut Ireng mah. Nu tangtu pikeun anak aingna ge moal daekeun tuh. Kumaha deuna nya? Ilaing teu kudu ngahuleng bingung Jaya Raga. Si Keling dia geus ngomong ka dewek, ikhlas mah serahkeun Nyi Marwati pikeun jadi pamajikan dewek. Upama teh mah hasil menangkeun kembang pancawarna teh. Teu kudu bingung ti ayeuna ilaing Jaya Raga. Ngan dewek oge moal gancang narima kana pamasrahan ti si Keling. Dewek kudu ningali heula bener geulis henteu anak ilaing. Maneh mah beukian kanu geulis teh Syaki. Kop keur maneh lah mere. Uing mah can beuki ka awewe euy. Ngan awas sia ulah disiksa kawas ibu asih ki. Uing teu mikeun sia mun kitu mah. Si Keling nyarita di kaki Buyut Ireng. Tenang Keling, tong inget-inget di kadinya euy, wayahna ilaingan ukur bisa ngabandungan kana ieu kaayaan jalur rampang. Ieu bagian dewek di lantaran si Keling nu boga pokal. Ki Buyut Ireng nyelang ngareret ka jalur rampang harita teu loba nyarita sigana teh. Hate Ki Jaya Raga sabenerna mah teu panuju kawilang kasinggung perasaanana ku sikep jeung caritaan Ki Buyut Ireng. Tapi Ki Jaya Raga kapaksanahan getaran rasa ka teu panujuanana dirina teu miharep upama nepikeun ka kudu aya ributan, sokomo lamun nepikeun ka patelak ngadu kakuatan jeung Ki Buyut Ireng. Nya upama memang Ki Buyut Ireng panasaran taya bayana. Ayeuna bisa ningali anak kula anu memang geus ngayak-yak taya tanaga. Ngan ukur tinggal renghapan anu nandakeun dirina masih keneh hirup. Mangga, urang tingalian ka kamarna. Balik kaler pun anak teh Ki Buyut. Ki Jaya Raga jung nangtung dituturkeun ki Buyut Ireng, si Keling mah harita teu milu ngan ukur ngomong we tujukeun ka Ki Buyut Ireng. Ting mah di dewe ya. Keuteng apa yo? Di dia lo pada hareun yo. Sampai maneh ningali awewe malah ka itu. Uing mah di dia we jeung Ki Jalunya. Si Keling ngareret ka jalur rampang pugu ari hate mangagremet jalur rampang teh. Kawilang eueuh pangajen jeung dianggap sasama ku si Keling. Nu tangtu kayan seperti kitu teh teu bisa ditarima ku dirina. Waktu Ki Buyut Ireng jeung Ki Jaya Raga geus eueuh ditepas, jalur rampang muncereng ka si Keling. Tapi si Keling lain budak biasa teh sieun ku puncereng malah kalah kaseuri bari nyarita. Maneh kunaon sia kalah ka muncereng ka uing euy? Ama ka uing maneh. Tong kitu sia maneh euy. Pan maneh teh anakna Ki Buyut Ireng lin. Tong nganggap musuh sia ka uing ke jalur rampang. Uing mah moal sieun di puncerengan euy. Kalas ka budak leutik maneh mah euy. Jalur rampang pugue nepikeun ka nyiak beureum beungeutna malah kekerot huntunanahan amarah. Tapi jalur rampangan ukur bisa nyarita jero hatena bari ngabalieurkeun beungeutna. Jadah teh. Ieu budak nu ngaran si Keling teh belegug jeung jumago sia. Lamun seug teu aya hubunganana jeung bapa aing dipodaran si anak kucing teh ye. Aing kudu neangan akal sangkan ibu dak kojor ye, bapa aing kudu pindah deui perhatian anak ka diri aing. Teu pupuh kalah karek ngangkat murid ka anakna si Rawing nu jelas musuh satru kabuyutan aing. Sanajan pikeun ka modar aing moal waleh nyeri ieu hate ku nu ngaran si Rawing. Bapana si Keling setan teh. Kalah kanjeng serikeun tah ka aing teh. Lamun eueuh bapa aing diwejak sia ku aing tah. Si Keling majongjon we hati tarua braeb kana rupa-rupa opieun anu memang nyampak di dinya. Lapareun kawas nama sedengkeun Ki Buyut Ireng jeung Ki Jaya Raga geus aya di jero kamarna Marwati. Sanajan keur dina kayan gering ripuh pangawakan anu begang tur beungeut anu kayos haropak, tapi kagelisanna Marwati memang tetep masih ngalangkang dina keuritan beungeutna.
Da pugu ari kitu teh mah Marwati kawilang bentangna pikeun lembur kalinggana. Ki buyut ireng merhatikeun kayan Marwati malah make jeung pengantaran jeung pigelang leungeun Marwati sagala rupa. Terus ngareret ka Ki Jayaraga bari nyarita lalaunan. Bener-bener penyakit aneh ya anak ilaing teh Jayaraga. Awakna teu panas teu sing siga nu sehat tapi aya kakuatan nu ngarasukan anggota bagian jero nu ngajadikeun ti poe ka poe ruksa kayan warugana. Cukup Jayaraga, tetela memang geulis geuningan anak ilaing teh. Ayo keluar ah, ayeuna mah urang bada mileuwih asap. Ki buyut ireng ngajakan Ki Jayaraga keluar deui ti jero eta kamar. Pugu Marwati mah geus teu malire deui kana kayaan sigana teh sasatna geus teu panceg deui kasadaranana saking kuparna-parnana panyakit anu nyanding dina dirina. Ki buyut ireng sorangan kudu ngaku dina hatena dirina nu kawilang nyangking rupa-rupa ilmu upama maksakeun diri ngetrukeun ilmu pikeun ngubaran Marwati geter batina geus ngabejaan jelas moal mampu pantes Ki Jayaraga meunang pituduh gaib pikeun diubaran ku kembang pancawarna. Sanggeus aya ditepas imah deui Ki buyut ireng silade diuk gigireun si keling di tempat nanu tadi. Si keling ngareret ka Ki buyut ireng bari nyarita. Kumaha geus ditingali ku maneh Ki euy? Geulis teh anakna si Jayaraga teh. Maneh mah hayang keneh kanu geulis euy geus aki-aki teh pek sia. Ki buyut ireng ngacungkeun jempol leungeun ka tuhuna bari nyerengeh seuri leutik bari terus nyarita. Iya madling euy, jajakan dina kayan gering masih kene aya kageulisanana komo lamun cager. Aduh, komo lamun cager. Nah, komo lamun cager. Meni kitu ih sebelahnya. Ngalina mah ki resep ka awewe euy. Nu matak ilaing kudu nepikeun ka hasil menangkeun kembang pancawarna jang. Nyawing mung atari ini curangan mah. Hai, ngeunah ting maneh atuh euy. Uing ka Gunung Halimun terus maneh di dieu nya. Hai, teu aya wedot kriminongna. Uing mah sanggeuk teuing ari kudu capek sorangan mah. Maneh kudu miluan euy. Apaan maneh ke nu kawin jeung anakna Ki Jayaraga oge bener tuh. Dasar, aing mah mung sorangan mah teu aya wedot kriminongna. Tak dewek bakal ngilu ini kering. Ilaing teu kudu salempang urang ini babarengan jeung dewek ling. Ngan ke dewek aya rek nyape ieu anak dewek Jayaraga si Jalurampang. Najan nya geus badot kieu tetep we ieu teh anak dewek euy. Kumaha bisa kira-kira na upama dewek mehapekeun si Jalurampang di dieu. Salila dewek jeung si keling init ka Gunung Halimun. Ki buyut ireng netep seukeut ka Ki Jayaraga. Ari Ki Jayaraga katingali ngahulang sakedeungan puguh we, bet kurang sopan jeung teu dina tempatna upama dirina harita nolak kana pamentana Ki buyut ireng. Gancang Ki Jayaraga ngawalon. Nya taya bayana Ki buyut. Kula teu ngarasa kabeuratan upama ieu Jalurampang milu cicing saheulaanan di dieu. Ari sabab Ki buyut ireng jeung jangkeling miang teh pikeun kapentingan kula mangsa neangan kembang pancawarna. Jadi tangtu kula oge kudu ngarti kana pamenta Ki buyut. Euy syukur lamun kitu mah euy, ta Jalurampang ilaing wayahna milu cicing heula di dieu euy. Dagoan datangna dewek jeung si keling nu bakal neangan kembang pancawarna di Gunung Halimun. Kumaha daek ilaing cicing heula di dieu? Kira-kira moal ngaganggu upama kula milu cicing di dieu Ki Jayaraga. Upami sakirana andika kabeuratan kula leuwih hade neruskeun di lampah. Ki Jayaraga gigideug bari ngajawab carita Jalurampang. Teu kabeuratan cek kula ge Jalurampang. Ngan lantaran kula teh na boga anak gering hampura upama teu bisa maturan sakumaha mistina. Ngan ki aya badega-badega kula nu bakal maturan sakaligus ngaladenan kapentingan andika. Ki buyut ireng ngareret ka Jalurampang jeung Ki Jayaraga bari terus harita nyarita deui. Manggeus montang loba pambolan lain-lain deuleu sia Jalurampang. Untung saku ge panggih jeung dewek lamun teu panggih jeung dewek nangkarak baeud sia. Manggeus di dieu heula sing beunang dipernakeun ku dewek deuleu. Si keling milu mairan caritaan bari ngareret ka Jalurampang. Hah? Geus kolot mah sing beunang diatur atuh euy. Bandel ieu mah si Jalurampang mah Ki. Tadi ge kawin ka kamolototan euy anjing teh. Mun cereng kawin, marukanan si keling sieuna di pencerengan.
Allah dot kirning nong nawe di ditu na euy keur aing mah sieun kumpul cereng mah sorry toki Ki buyut ireng nepi ka ngehkese di dukating kunaon hate dapat ngerasa suka na keranan gadenge cerita anjeung sikepna si keling bet asaja nanti saja lanjeng jiwana. Bagus ya, keun bae keling. Da bugu ari hate ambak ari hate mah ambak meureungan kai laing teh euy keun bae ari teu naon-naon mangan ingetkeun kuy laing jalur rampang. Upama mau coba-coba gayakeun tindakan nu kurang hade ka si keling, ilaing kudu harupan jeung dewek jalur rampang. Kali jeraga ayeuna dewek rek nanya di kai lain ila dewek jeung si keling kudu miang ka Gunung Halimun nu cang teu belain waktu sakedeung pikeun lumampah teh euy dewek minta bekal anu cukup ilaing sorangan nya sakumaha jauh na lampah nu kudu disorang beres soal eta mah Ki Buyut kula geus nyiapkeun sagala rupana malah memang sakuduna mah leuwih gancang leuwih hade lumampah ka Gunung Halimun teh sababet mata kuatir ku kayaan anak kula sok sieun teu kaburu kapuluk umurna Ki Buyut. Hade lamun geus disayagikeun keur bekal katut kaperluan nu sejenna mah. Ngan ingetkeun ku ilaing jaya raga, ulah coba-coba jalir janji deuleu. Marwati anak ilaing cager, mangka dewek nu bakal jadi salakina. Sarta dewek jadi minantu ilaing nu boga hak waris kana raja kaya ilaing. Upama cidra mangka nyawa ilaing bakal ngalayang kudengan dewek karti upama segi jaya raga tacan nyahoan ka Ki Buyut ireng matang tu bakal nindak ka jelema nu kumaha nyarita kitu ka dirina tapi Ki Jaya Raga kudu mampu ngadalikeun diri manehna memang sadar Ki Buyut ireng lain bae mibanda ajen tahapan pangarti anu jauh di saluhureunana tapi dina hal pangalaman oge memang jauh na keranan sasatna guruna Ki Jaya Raga sorangan kungsi nyarita yen pangartina Ki Buyut ireng eueuh anu mampu mapakan kajabit ti Eyang Nur Alam kula ngarti kana naon tulisankeun ku Ki Buyut tur dina pikiran kula eueuh saeutik pikeun cidra tina subaya jalir tina janji Ki Buyut syukur lamun kitu mah euy atuh lamun kitu mah isukan suburang miang nuju ka Gunung Halimun keling kumaha ceuk ilaing keling si keling muncereng ka Ki Buyut ireng ingetanana jadi kahudang deui kudu jadi indung jeung bapana si keling terus nyarita mane mah kitu ki euy jadi loba ngawadul ka uing euy cenah urang teh neangan Ibu Saraswati jeung Bapak Wing tapi isukan kala ka Gunung Halimun lieur aing mah jadina lieur aing mah euy ari maneh kumaha lieur teh ki lain lieur keling tapi dewek memang boga pikiran sejen euy artina urang teu leum bari nginum cai sakali indit dua pagawean bisa sakaligus dilaksanakeun ngarti hai maneh mah sok ngalilieur euy memangna urang kudu kokojayan make jeung kudu teuleum sagala rupa maneh mah mabok berenang eueuh dot kiriningongna hai dengekeun keling ayeuna urang bari miang nuju ka Gunung Halimun tetep neangan laratan indung jeung Bapak ilaing mah terus euy jadi laing teu kudu ngarasa salempang urang tetep neangan laratan indung jeung Bapak ilaing bari miang ka Gunung Halimun sanu nyaho jeung indung Bapak ilaing panggih sanu nyaho marukaneun pokoknya mas taninya bakal panggil. Oh gitu euy. Ngerti atuh lah lamun kitu mah euy. Nya jadilah mun kitu mah ki euy, tapi awas sia mane ulah ngabohong sia kawin sia euy. Keur naon dewek bage ngabohong geuling. Ari sabab dewek sorangan hayang buru-buru bisa panggil jeung Bapak ilaing geuling. Sabab dewek hayang kira bener-bener bisa ngangkat murid ka ilaing sakaligus nurunkeun ilmu dewek ka ilaing ngarti nya ngarti ki euy sok ayeuna mah mending keneh daang heula we Ki Jaya Raga beuteung we lapar euy aduh ai mah teu lapar ieu mah yeuh beuteung lapar nyaan lapar euy can dibere daang yeuh aduh ngopi mah teu wareg geuningan euy anggeres sacandaang kene candaang kene euy lah ieu mah kana dahar we atuh mending indit we aduh punten we euy teu aya dot kiriningna kudu ini ayeuna mangke heula dahar Ki Jaya Raga nepi ka seuri ka si keling kituna teh loba kerung sabab ngabandungan ceritaan atawa obrolan si keling jeung Ki Buyut ireng loba anu teu kaharti
Ari kitu teh mah teu matak aneh sabab memang teu nyango kana jujutan anu sabenerna. Geus kitu maki buyut ireng jeung si Keling katut jalur rampang dihormat ku Ki Jayaraga. Sarta nepi kana putusan yen dina poe isukan wanci subuh si Keling jeung Ki buyut ireng baris miang nuju ka Gunung Halimun. Sedengkeun jalur rampang saheulaanan bakal milu cicing di imahna Ki Jayaraga. Mangsa wanci peuting datang antara pribumi jeung si Keling katut Ki buyut ireng terus guntreng ngarobrol deui. Ngan jalur rampang katingali teu loba nyarita teh, da pugu dina hatena mah tetep ngageremet banget teu ngarasa suka ku si Keling anu bakal dijadikeun murid Ki buyut ireng dina harti anu bakal ngawaris sakabeh ilmu jeung aji pangarti Ki buyut ireng. Papaes peuting marengan kana renghapna jeung geteran kahirupan anu aya di pilemburan Kalingga. Pangpangna Ki Jayaraga anu kaentepan ku rasa pangharepan, si Keling jeung si buyut ireng baris hasil mawa kembang pancawarna piubareun anu jadi anakna. Peuting ganti jadi beurang, sinar sinangling nembus sarta muraikeun papedut hideung nu tadi peuting jadi lalangse. Manuk ricit di sarada ngabagiakeun sinar sang surya nu gumebiarnya angan jagat guana panca tengah. Geus 2 poe Saraswati aya di imahna Ibu Ratimah malah katingali harita tiluanana guntreng ngobrol di tepas imah. Untari pangpang nama anu ngarasa hanjelu hatena sabab tutas panca kaki jeung Saraswati bet beuki kanyahoan yen awewe ngora anu ditulungan ku kidirina teh tetela pamajikan si Rawing geuningan. Duh, abdi mah nyahan kalintang pisan hanjeluna pugu ce Saraswati. Ari margi Kang Rawing sangem abdi oge anu nulungan sareng anu ngabebaskeun diri abdi tina cangkreman jalma-jalma nu hianat sareng delaka ka abdi teh ce. Ibu Ratimah oge kadenge kedah bilisan. Nyana atuh bet meuni siga nu meunang ngatur kitunya. Pada upama Jang Rawing ulah sinawa kamiang manyai meureunnan bisa tepung sareng Nyimas Saraswati. Sokomo mama Nyimas terus terang we ngarasa kahutangan budi ku tuang raka teh. Margi upami teu ditulungan ku Jang Rawing dah duka kumaha nasib mah oge jeung si Nyai. Saraswati narik napas panjang. Dalah sanajan manehna oge sarua ngarasa hanjelut nu lain di kieuna, tapi Saraswati gancang sadar kana kaayaan. Da pugu memang geus kitu jadina taya hartina dirina ngarasa terus-terusan kudu hanjelu. Rupina mah dacan waktosna pangten abdi kedah tepang sareng nu jadi salaki mah. Ieu Untari, nah kantos nyaurkeun Kang Rawing bade teras lumampah ka mana? Numawi teu nyaurkeun ka mana-manana pugu ce. Nanging anjeunna nyariosna teh bade milarian putra sareng garwa, kitu we nyariosna ka abdi mah. Kang Banteng sami ditunyebatkeun ka mana-na bade lumampahna teh. Saraswati ngabagi paneutupna ka Untari jeung Ibu Ratimah. Kawilang untung oge pikeun Saraswati sabab lumpat sakalumpat lampetna kerta naga poho dikacape dibarengan kunahan lapar nu akhirna dina puncakna nepikeun karubuhna kapiuhan waktu rek mentang nginum ka Untari nu kaluar ti jero imah. Kituna teh lantaran Saraswati saking kusieun-sieuna ka udag ku jalur rampang. Teu lila Saraswati kedah di lisan. Abdi sakali nganuhunkeun ka ieu Untari kali oge emak di dieu. Nu tos kersa nulungan abdi kurarosan matos waktosna abdi oge neraskeun lampah ieu teh mah. Ibu Ratimah netep ka anakna. Untari surti terus harita nyarita. Ari sangem abdi mah engke we heula atuh Ci Saraswati. Upami salira tos leres-leres pulih deui kasehatan. Margi ngupingkeun lalakon sareng pangalaman Saraswati, sarupi kitu mah duh abdi teh bet ngiring prihatin ce. Teteh lagi dengan istri teh memang kedah tiasa ilmu bela diri upami kitu mah nya ce. Katinggal pisan tur kaperyogi pisan. Eluh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula tuh acara dongeng Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari hatur nuhun permios.